Bener mau motor teh atuh. Ye mana mah. Kuat ruas aing yo lah. Ya, tah aing sakieu nya. Kira aku 2000. Oh deui. Tambahan deui. Rana ge di ditu aing sawahna ge. Biar aku hama. Suwe ah. Gah nya. Sakalina menang penumpang nu positif ah. Mainlah 2000. Punten Ibu. Si Wahab eta. Mohon Mak, hari Bumina Ibu Imas di mana? Atur nuhun Ibu, nya mangga Bu. Nya, sawang suna. Si Abre. Ingat aing ya Allah. Mana si Abre, ciri bibirna ge mirip. Mirip bener eta, mun kuat geus bulukan kitu nya. Geus bulukan dan terus itu mah mirip ieu. Wah, bener eta bapana si Abre. Oh, yakin bener eta mah bulukan. Tahun-tahun si Abre ditinggalkeun ti sabarang sagede merit. Menikah karak balik. Cing ieu na. Kabina nya. Nope. Main lainnya nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Aya nya ieu. Ila kain ilok salah aing ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak, teu ngaluarkeun. Boro-boro jeung jari ya, jeung harga eueuh. Awal aing kuat pohon kieu nya. Padahal mah teh. Apa awal aing apa lain sih? Mas. Mas, ente urang si Wahab salaki maneh. Karek balik di Lampung. Sahab jelema ngaku-ngaku salaki aing. Saha maneh? Ngaku-ngaku salaki urang. Da urang mah 10 tahun geus salaki urang ngaleungit eueuh laratan. Nah ilok salaki kuring. Asa teu percaya lamun heueuh teh mah. Asa geus geus pararoho lah lupana oge asam teh. Ieu teh urang si Wahab. Nu ninggalkeun maneh, tah nu ninggalkeun ge lain arek ulin usaha. Ya aku usaha mah di 10 tahun karek bijil. Mun aya teh mah heueuh si Wahab geus ngurut bilatung meureun ah. Nyaho lah. Teu percaya urang mah. Ya si Wahab meureun geus ngurumut bilatung jeung beurit cantung meureun sigana teh da. Teu percaya geus ah. Lain. Tah, yuk kedeung ieu aya buktina aing ieu. Tah, tempokeun. Ieu urang masih kena mawa foto maneh ti baheula ge teu leungit. Kira aku maneh teu percaya Imas. Ya Allah, eta heueuh geuning foto aing nu beberapa puluh tahun lalu eta. Tah, ayeuna mah percaya meureun maneh. Oh, geuning Abah. Abah geuning mana aya kene Abah? Mun aing geus 70 tahun dia ya Allah, si Abah. Hampurannya, geusnya hampura urangnya. Bah dihampura, ayeuna mah orang sering hampura we nyabahnya. Hampura urang. Da teu urang teh masuk teh maneh teh jariah ah. Oh, maneh geus poho kitu, maneh mah urang mah inget wae jauh oge. Ari inget mah atuh kudu ngiriman, kudu naon jelema teh ah. Beban urang ditu ge lain arek ulin, da kumaha dari lain nyokot tunda ieu ari usaha teh. Kumaha si Able ayeuna anak urang mana si Able? Si Able geus gede Abah itu. Geus bahaha boho hayangan kawin Jeroan urang hayang panggih. Able. Ya aya si Abah balik ya. Bahar mana nanyakeun wae Abah. Bre. Kaluar heula jang si Abah ya, Bre. Ayeuna mah. Tah, teu leutik nanyakeun Abah teh geus aya. Abah maneh balik, Bre. Oh.
Ilok bapak orang tiga dilale dewe ku budak paling kan boga bapak mi. Iya bapak mana ableh? Wah, Si ilok, abah ableh ya Percaya Allah. Tuh percaya. foto mau ge ti cocok aku si abah tiba heula di bawa aya buktina ableh. Oh. Oh, mending datar ableh, pan eta teh bapak mana teu kangen gitu nanyakeun bapak. Salaman heula ableh jeung si abah ho. 10 tahun karek panggil jeung Ieu bapak. teh isi ableh ieu anak abah. Oh, lain. Kok maning geus gede kieu ableh? Lain, Abah abah. ieu teh. Orang tilele tiga diuruskan ku si emak. Orang sare deui mah. Ujung atuh. Tuh. Aing lamun kitu mah sedih aing kudu geus teu aku anak. Tuh abah sabar. Lamun abah dan ninggalkeun meni puluh tahun budak ti beureum tapi kayak geus bewokan Lain budak. kahayang urang atuh eta mah dan niatna mah urang teh Ularatan. usaha pan kan itu Ngiriman teh. eueuh kabar. Ya pan kumaha era kaya kabarna urang mah HP teu Nyalakeun boga, naon teu boga pan. Ayeuna balik mah naon coba ayo. Nyaho eta Usaha mah naon sakitu teh angan we ularatan nya 20 tempuan tahun. karung eta. Nya tempuan we teh di karung sugan-sugan aya ting ore sanca atawa beus santung mah coba tempuan. Coba 10 tahun balik mau naon. Astagfirullahaladzim. Kos kieu di bawaan. Eta kapatul-patul. Ari duit mawah henteu. Kos kieu mah parabot atuh. Ari maneh di leuweung ada naon. 10 tahun. Alon awal kan baruan. Nyaruan yang bapak monyet meureunan apa baru gitu. Duit mana? Da kudu kumaha atuh urang di ditu ge da usaha. Melak sampe beak ku begu. Nya usaha mah kudu aya buktina duit kirimanana pamajikan dan ieu mah zamanku make pos atuh. Geus poho. 10 tahun oh buktina ge amun teu usaha sorang masih ableh. Terus ayeuna mah kieu bae bersyukur Ujung bae, bersyukur da urang bisa keneh balik. Ayeuna kan bisa kapanggih deui, sugan kayak urang bisa usaha di dieu. Daripada kitu 10 tahun tuh mending ngebon we di urang kitu tuh. Urang mah cicing mah kabeli kebon. Mending ngebon we di deket tuh. Terus ayeuna mah ulah jauh-jauh teh kita mah buktina mah lah. Kieu mah aing ngarip. Teu wae. Assalamualaikum. Mas tuh. Undangan yuk. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT, enak Pak RT. Undangan yuk. Undangan. Aing mah dipaceklik kieu, duit kita boga segala undangan dah. Oh, Pak RT, nuhun atuh. Mani ieu hararese coba eta. Undangan rararatang baroro teuing Iya ring geus kieu aing dah kudu kumaha sih nya. Hanjakal balik aing oge lah. Oh era kieu mah ku anak teh di aku ku pamajikan carekan aing. Geus kitu mah aing kawin deui wae di ditu lah. Rontok oge ieu mbe aing akhirna mah jual sarua ieu montok nama jangan norek meuli ieu laku-laku jual-jual oge ieu maneh teh nya Mame domba yeuh Andar. Oh, mah domba. Bara duit eta. Eta meni. Duh, ilah lo. Meni sarua jeung awak maneh eta mah geuningan. yo meh yo gede ieu mah yo mojeuna ieu lah Kuat teh lamun dibake hibar ku mami. kuat tuh ieu mah marontok banget meh buat tah Dua. Saya sabaraha duit. mojeuna ieu Atuh sok lah. Jadi meureun ayeuna mah urang tahun ieu mah kurban teh. ya serahkeun nya ya lah Oh, sok ieu cang-cang. kade tah paraban heula karunya Aduh, iya mana kurban 2 poe deui. Mana eueuh nu ngangon ieu. Kumaha cenah ieu? Aya mah nu daekeun ngangon ya. Aduh, cicing be nya, sing bagernya. Mana sing kuat ditumpakan urang ke urang hiber. Apa si ablek? Ku aing pitah ngangon nya. Daekeun meuli budaknya. Si ableh wae ku aing ieu mah ujianna ge kamari ge titah ngalah huluk keong ge daekeun ayeuna mah dibere buntut ilok embung jeung huluna Nope. Assalamualaikum. Leh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan aing teh sapi keur potongan isukan kurban haji. Naon mi? Si ableh aya weuh. Aya keur sarek naon? Kita ngangon domba 2 poe daekeun moal nya.
Oh, mami rek kurban. Oh, syukur atuh ilok atuh tibang 2 poe mah. Engke nya biasalah gitu ti Bang. Kayak kebagian hulu. Oh, heueuh atuh mi heueuh dawa gawe si Ableh nya. Bang 2 poe doang bali lain. Geus ke dititaina ke sare ke daek kan budak eta mah kumaha cek urang mi. Geus. Gitu nya. Hayu siap lah. Eta awak bikin gede wae. Alhamdulillah subur. Syukur atuh. Leh. Ableh. Udah, budak teh. Bleh. Udah. Ulah sare wae. Tuh si mami tuh. Kita ngangon domba cenah 2 poe. Naon sih mak gara-gara leup gara-gara KS ganggu wae. Naon sih mak? Tuh si mami kita ngangon domba cenah lumayan. Piulu-ulu cenah kebagian. Enggak tuh mak. Oh, daek atunya Jang. Mami usaha mah tuh. Tuh, ngomprokan mami. Mana bena? Mana bena meh? Oh, daek maneh. Oh, daek maneh. Oh, engko semana tuh aya tuh. Itu na di kebon ya. Oh, kade ulah meleng ya. Tuh kudu mah timbel lah. Oh, guys, cai. Oh, guys. Tong sagala lah. Oh, man, kade labu. Lek, ngangon be, lumayan. Garudang masih ada daging nah yuk. Mana? Ayo ngondong Kak. Ayo. Lumayan Lek. Aja lah aing kuluna sia buntutna nya. Ayo man domba nasi mami teh man. Ayo diuk. Kok orang adit yuk. Lumayan jeger manehna beh duges 2 poe teh habeh awakna gede. Pan jadi ngisi ka eta awakna jadi gede. Nya, kayak orang nyot karungula jeung ari teh nya. Ayo orang ge bade nyokot cai ayo. Ayo. Tak, dah. Bener aing. Tadi kan aing di warung. Si mami cenah meuli domba jeger kurban. Gitu kah? Bener tadi kumaha orang paling wae. Lumayan tadi si Ableh. Soalnya aing ngadenge si Ableh cenah rek ieu ngangona. Kan tadi si Ableh liwat. Ayo orang kalan. Ayo. Tadi di dia ngangona. Tuh tuh domba tuh. Tuh ada 2 geuning nya. Buru. Lihat mana? Tapi aduh, ya Allah. Makanya. Ngobrol tadi tadi. Lah mana tambangna? Tambangna ya ibu. Buka. Siap, Bu. Guru wih. Gulu. Pabelit. Pabelit tuh. Bener kan tuh guru. Ada. Habis dengan anjir. Dah, set dengan head. Nah, semua botak. Buru. Sama. Buru. Ini eta. Bener kan. Bener kun. Buru. Oh, dia. Orang ke mana orang? Ayo, terus janji lah. Cepat. Tuh. Be. Udah. Tarik. Tunggu banget di sini tuh buru. Ayan, ada kurban. Ya, kita double dibawa ke mana? Kurban mang, Pak Ustad. Mang. Iya, Mang ya. Siap orang suka orang nyatek. Kumaha Blek, aduh domba lagi eueuh aing. Si diomen pasti lagi diomen si mama pasti dicincang-cincang.
aja awak aing. Asan mah aing geus sarua yeuh, aing malah aing nu sate asan mah yeuh. Kumaha ya tuh ah. Kumaha blek kurang ieu. Aduh, Aing geus sarua lieur. bisa tuh hai kasih mami ah orang bebe aja. Ayo. Tuh kayak mamang tuh. Nanyakin kayak mamang yuk. Ayo. Mang, nempo domba orang tadinya tadi cangcang, Mang. Tadi kali teh lumba domba 2 kaler. Ma ya udah bebe kasih mami orang tang. Yes. Mi, domba lagi eueuh, tadi sabuat nyokot cai langsung leungit, Mi. Hah? Anu bener? Musti, arampun, aing kumaha bebeja kasih papi. Aing maru. Aduh, kumaha sih sia teh ble? Aing mah papi, kumaha tuh pi? Aduh, mana aing kakara krek kurban teh. Aduh, aing kumaha? Aduh, aing geus lieur aing lieur. Papa ramek mana paramek? Aduh, aing mah pusing ah. Aduh, aing kumaha cenah atuh aing. Aduh. Pusing aing jadi barari 5 tahun, aing teh rese. Aduh, kumaha tuh pi? Buru balik ke batu be. Balik. Pokoknya mah aing minta ganti we sia. Kira aku aing katang ka korban teu tulus. Nih, punya orang tuh boga duit, Mi. Nya teu boga duit teh maneh. Kolot maneh mah ada bogaeun. Kadak balik pun kamari ilok teu mah duit kamari aing nempo meuli sakarung. Hei Bu, ah. Bedakeun ka ditu. Ka maneh. Tuh, Mi. Ayo, kudu di dag-dag gua aing ka kolot mah ieu mah ya bos ya. Pokona mah aing mah kudu minta ganti ieu aing. Kumaha cenah aing arek kurban abong aing kudu teu tulus. Pokona mah aing kudu ieu mah kesel. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mi. Aya naon, Mi? Ini ka sakura mas. Si Ableng nyaon domba. Domba na leungit. Pokona urang mah peda gante. Mi? Bener eta teh leungit? Abi anu bener eta teh? Benar. Terus kumaha urang boro-boro juga ganti? Hanya kumaha make neangan, arek kasaha. Pokona mah ganti. Mi atuh urang teh jelema teh boga usaha. Kamari lalaki maneh balik, mawa naon sakarung? Balik atuh sakarung tadi abihan ge bolana oge. Tampak jeung pedang Mi. Mah teh ieu ulah geus kos kitu dua aing mah kumaha ya aduh. Aing mah geus gelang geus. Ese aing mah tadi hangura. Kesugan arek kuning heula jeung bapana nya. Ha bejakeun. Bukan abahna di kebon deui. Pusing. Oke lah. Abah balik heula. Naon? Bukan balik heula buru-buru geus tunda heula eta mah. Oh, kodong. Ai buru itu buru dah. Aya naon sih? Si Abla itu diomelan si Mami pindah-pindah nganggo domba leungit. Oh, atuh. Ayo. Kakang naon RW? Mana eta? Itu budak cenah disebutkeun maling domba cenah. Maling domba saku. Arek katai. Oh, heeh. Ya mangga jawa buru-buru ya. Ayo nya. Ayo nya. Ada di jalan. Ayo. Bu, apa itu si Mami ngatatang wae ah. Oh, kodong kayak disampur kayak mana kumaha? Itu si Kodong Mami. golan dan pacul arena naon teh. Itu kumaha budak tangan Ayo. ngomong kakak sajong-jongan geus eueuh dombana. Bina-bina teh aya. Bina-bina teh musibah teh ah meni karak balik ganti budak kadang da tuh ah. Oh, kodong. Kodong pan meureun bisa damai engke urang ngomong. Ya maikeun ieu kudu jeung duit. Heeh, engke ku urang. Bener ngomong ke si Mami tuh. Aya meureun salakina eueuh. Tadi haja ieu da leungit teh. Si Mami. Assalamualaikum. Ngomong ke si Mami ah. Duit aing ge datang. Waalaikumsalam. Aduh. Kumaha Mi? Ka abah nang susulan rundingkeun atuh. Urang kumaha ge da jeung tatangga atuh Mi, lain jeung batu. Oh, meh tah hayangna kumaha? Da urang mah terus terang bae disebutkeun kudu ngagantian ku duit mah ayeuna mah. Eueuh teu boga. Oh, kudu kumaha sih meh eta ayeuna ge urang eta pamajikan ge ditinggalkeun ku kuring kayana beuki leutik bae beuki kuntet boro-boro keur mayar domba. Terus aing kudu kumaha?
Nya hampura bae atuh Mi dan jeung dilen ka hayang urang, da urang ge bener si Anji ge, mama eta si Ableh ge atuh. Bapak nanggeus pel-pelakan mah jadi ming ke dituntut, mayar utang mah kumaha we atuh, da urang tanggung jawab. Kumaha tuh ah? Nek sabar ya kudu sabar. Nya sabar atuh Mi. Atuh Mudah-mudahan mana mami jadi haji na sampai mabrur. Ayo sabar mah. Ngeri, padahal mah ieu teh. Doakeun kurang mi, saya muka haji 7 kali. Geus atuh abang ngomong ka si mami minta maaf minta damai ge sayu urang. beng Mami. Abang we nah geus sayu. Urang mah awal kita Atuh urang. pan awewe. Ayo atuh. Mi, Hampura nyang ke nungguan 40 poe lamun kebon sampah geus jara di mah beutian dijual ka alhamdulillah kagantian ka mami nya. Tuh Mi hampura we hampura. Mimi sing sabar nya. Sabar. Heeh. Nuhun atuh Mi. Ayo abang orang balik. Ayo balik Sama kita. iya. Assalamualaikum, hampura Mami. Waalaikumsalam, di Hampura engke tahun depan. Ayan, godang tadi. Aing kudu dek dulu jeung aing. Yo, si ieu. Bayat tuh kin. Oh, situ mah nyakelan doang. Ning aing gocap. Situ mah nyakelan doang. Kan aing ngomong ka dituna. Apa nyekelan ge atuh? Tambah di Cuma di tukang ngagebaki doang. Tambah di. Yo, tah geus tetep deui, Gus. Deui atuh, bos. Ah, sieu Gus. Yo aing jaga bebene. Yo, si haus tuh. Minum heula jeung aing tuh kalem ku aing traktir, aing boga duit tah. Ayo. Jadi naon sih ngomong mikir mana sama ari kau teh kuat merong-merong. Aing mah ulah aku boga geus boga ieu boga pemajikan. Neng, jajan moal. Balik bayarkeun. Ari kana awewe teh meni kuat ki ieu mata takut berem-berem ka awewe teh. Oh, nyawa aja atuh lalaki, bos. Geus diobat. Ang mana boga duit ngajajan orang. Enggak boga lah menangan jual domba di situ tuh. Aduh, mah kok cicing anjing itu. Ya. Ngadenge-denge. Sia tes jual domba. Heeh, Mi. Tadi di situ Domba saha? domba Bapak Uing. Tadi Bapak Uing cenah mau hapekeun pangjual itu domba cenah. Tangkulak. Geus pun dijualkeun. Tadi Mi, anu pangjagakeun si Ableh. Wah, buah-buahan aing ieu mah yo. Set ngan aing madu. Anu didinya teh lain tah. Heeh, Mi. Eta mah tuh berarti domba aing. Banget. Oi, pari oi. Oi, buru eta, buru katanya. Tayang rek lembaran teh tulus deui aing mah aduh barangap banget aduh. Lembaran teh tulus deui aing mah aduh barangap banget aduh.